warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Hadirin sadayana, ayeuna urang ningali wayang tina kai, tapi wayangna wayang hirup. Carita ieu dibawa tina budaya wayang golek Sunda anu pinuh ku piwuruh ngeunaan kahadean jeung kaikhlasan. Aduh, Dharma, iya jalan meninjau pisan. Iya beteng nepi ke kekerbekan. Sabar cepot, urang didiekeun neangan harta pusaka lain emas atau perak. Mun kitu mah hate kuring geus pusaka sabab ti poe di sabunan. Tapi kudu jujurnya eta kuncina. Sanuan ni asup ka leuweung aing ke tempat penguasaan aing. Lamun nincak ka dieu kudu mayar upeti. Naon tukang urang mah bogana sampeu maneh hayang. Tah. Sampe aing hayangna emas jeung kekuatan lain dahareun umurahan kitu. Hanya mana dibere sampu asa hina tuh si itu. Sawah gadirian kitu caliweura Kami tayang pasya sangkala di dieu kami niang harti kahadean. Dean mah mau ngajadikeun beunghar, harta jeung kekuatan nu penting mah. Tah dangukeun. Eta lain kala mere sampe. Ya budak dua ieu ngaraleut kudu dibere pelajaran tau ieu budak dua ieu. Sikat wae Kang, ieu mah sikat Kang. Dan gimana kudu diberi pelajaran atuh Kang? Sikat we nya. Dum. Sikat. Naon gak waktu aing ngelewe. Bab hate maneh geus poek ku nafsu jeung kekuatan. Nu kuat mah lain leungeun, tapi hate nu bersih. Bener pisan, lamun hate hideung, naon gunana? Duh, aing salah, aing rek robah jadi jalma hade. Sangkala kahadean teh moal datang tina paksaan, tapi tina kahayang pikeun robah. Hideung sadar eta geus tanda kahadean mimiti mekat di hati hideung. Abdi hapunten, abdi atas pangapunten kalakuan goreng. Abdi hapunten. Jalma nu sampurna sangkala, tapi kahadean bisa ngarubah hirup seseorang. Asal kalulah loba gaya, anu sok. Kali deui kahadean teh kudu tulus, lamun tulus bakal aya kekuatan anu luar biasa. Enak maneh hafal, benda pusaka teh lain harta atau benda, tapi kejujuran jeung hate nu ikhlas. Sadayana, itu caritana pusaka kahadean. Carita anu ngajarkeun yen kahadean teh teu kudu ditingali ku dunya, cukup ku hate anu tulus, kusabab kahadean nu ikhlas moal luntur ku waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.